Bismillahirrahmanirrahim. Ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Innaka saytuna anjeun qad bulita. Eta etu dicoba anjeun di amrin ku perkara. Wiji perkara lau urido lamun diasongkeun ieu amrin ala samawati. Kana pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Wajib balik jeung pirang-pirang gunung. La abayana saya kinolak ieu samawat ardi jibal. Ayah miranahu kana yen nanggung ieu samawat ardi jibal kana amrin. Wasfakna jeung nikasieun jeung sieun ieu samawat ardi jibal minutina amrin. Ya Amirul Mukminin hadatsana nyeroskeun ka kuring Yazid bin Jabir bin Jabir an Abdurrahman bin Amrata al-Ansari sahabat Ansar anna Umar bin Khattab sayyidina Umar bin Khattab nganu istamala eta ngajadikeun pegawe ngangkat pegawe eta ngajadikeun pegawe di Umar rajulan ayyalati bin Ansari isapalina perempuan sahabat Ansar ala sadaqati kana nari zakat. Paroau tuli ningali ieu Umar karojulan ba'da ayamin ya sabada pirang-pirang poe mukiman bareng sitting dan keberangkat sitting. Pakola tuli ngadau Umar lau karojulan ma'rinaun perkara mana kaeta nyeuna ieu maka ka anjeun mina furuji tina keluar ila amalika kana pagawean anjeun amma alimta na teu nyaho anjeun annalaka kana saetna eta pikeun anjeun mitla ajri mujahidi aya pantarna ganjaran jaman perang fisabilillah ngabela agama Allah wala ngucap rajulan na teu terang. Qala ana Umar wa panjang eta Umar zalika ritullah qala ngucap rajulan inna usatuna kalakuan jeung tingkah balaguan era seperti kapring naon anak salam qala eta Rasulullah ma min walin seperti tiga mengawasaan yali anu ngawasaan ieu walin saean kana hiji perkara min umurin nasi tina sapalina pirang-pirang pernah jama-jama illa utia ang datangkeun sahadi itu walin yaumul kiamat dina kiamat maglulatan bari ang dibelenggu naon yadu leungeunna ieu walin ila unuki kana pundukna walin laya pukuha henteu metatkeun da teu ngalepaskeun laya pukuha teu ngalepaskeun kana ieu yaduhu naon illa anluhu angin kadiana ieu walin. Fayu kofu ala jasrin minan nari. Fayu kofu tuluy diisingkeun ieu walin ala jasrin dina lureun sukang. Minan nari kenapa? Yan tapidu bihi dalikal bas jasru. Yan tapidu anu intipadodan. Yang tapidu anu goncang di kusabab walin naon dalika jasru itu tukang intipadotan kalawan sakali goncang usilu anu ngaleungitkeun ieu intipado ulla udbin kana saban-saban anggota min huti walin an maudi tina tempatna ieu kullu udbin kumayu adu kudu balikeun ieu kullu udbin payu hasabu ini hisab ia kullu udin. Pain kana salamun kabuktian ia walin muhsinan anu gawe alus. Naja atas salamat ia walin bihsani kusama gawe alusna walin. Pain kana lamun kabuktian ia walin musian anu gawe goreng. In rokok kana narima ruksak bedahnya. Kana narima ruksak bi kusabab walin naon dalika jaru jatuh tujukan. Payu huwa tuli dirang-rangkeun sadi walin inna laka sabina kalawan 70 naon qariban taun. Pakola pengucap lau karajulan sa Umaru nganu miman bisa sami anguping anjeun hada kani hadis
Qala ucap rajulan min Abi Dzarin ti Abi Dzar wa Salman jeung Salman. Para salat tuluy ngutus ilahi ma kaya Abi Dzar jeung Salman sa Umar fasalahuma Wira Rasul Umar huma kaya Abi Dzar jeung Salman. Pakul tapi Abi Dzar jeung Salman. Naam benar kami naung uping urang sae kana hadis min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola tuluy ngadaung sa Umar. Wa umrohu. Du umur kuring. Man ari saja ma ya tawalla eta ngawasaan ieu manha kana wilayah. Dimaksar kana perkara kana wilayah. Pakola tuluy ngadaung Abu Darin radhiyallahu anhu. Man yatajama salata anu netek sahallahu Gusti Allah antau kana irungna man wa asaqo dengan taukeun Allah qadau kana pitina man bil ardi kana tanah. Olah kita prowi. Pakoda tuluy nyokot ya Abu Ja'far. Al-mindila kana saput tangan pawado ang tuluy nenden Abu Ja'far kana mindil. Alawaji kararain Abu Ja'far tumabaka tuluy cerit Abu Ja'far. Wan sahabat jeung dijaritan Abu Ja'far hatta amkani dengan nyerikeun Abu Ja'far ni kakuring. Tumma kuatu ya amranin or sa'ala. Etu menta sa jaduka aki anjeun al-abbasu tegas abbas an-nabiyya akanya Nabi sallallahu lima rota makata kana ngepalaan negara Mekah awit Ta'ifi atau negara Taif awil Yamani atau negara Yaman. Pakola tuluy ngadaung laukan jaduka saha an-nabiyyu sallam ya abbasu ya amman nabi paman kanya nabi nafsun ari awak-awakan tuhniha anu ngirupkeun anjeunna kana nafsun khairun eta leuwih arus min imaratin timatan jadi pimpinan atau pengepalaan mah timatan jadi pimpinan latuh sinya anu teu itu anjeunna kana imarat. Nasihatan karena nasihat minhu di kanjeng Nabi li ami kamana kanjeng Nabi wasyafaqatan demi kawalas alika ami wa baroje Nabi jakeun kanjeng Nabi ka ami anau kana satuna la yu'ni anhu minallahi syai'an anau kana satuna kanjeng Nabi la yu'ni semua nolak kanjeng Nabi anhu ti amihi minallahi ti Gusti Allah syai'an kana perkara tidak auha karena mapan insyaallah Gusti Allah ilahi ka kanjeng Nabi wa anzir lapad wa anzir jeung kudu nyingsianan anjeun Muhammad asyirataka ka karabat anjeun al-aqrabin wa deket kabeh. Pakola tinggal kanjeng Nabi ya Abbasu ya Sofiyatu Sayyidiyah ammayan Nabi itaglimnya amman Nabi tegesa paman dua kanjeng Nabi wa ya Fatimatu bintu Muhammadin jeung Fatimah bintu Muhammad ini saya sunat kami lastu etamula kami ugni etanola kami ankul jaranjin kabeh minallah insyaallah saya akan diperkara innali saya sunat etapikeun kami amali amal kami walaupun saya etapikeun aranjeun kami amalukum ari amal aranjeun kami. Pokoknya dia tugasnya daun sa Umar bin Khattab oyahu la yuqimu amron nasi sa illa qasib wa aqli. La yuqimu maksudnya di mana nahi la yuqimu ulah ngalakonan amron nasi kana perkara jama-jama saha illa qasiful aqli angin jama anu kuat akalana ari buah aqli anu kuat pate kadanana la yutolak anu teu ditingali saha minhu tiya qasif ala aurat tidak terpantar kaliran walau nyopo jeung teu dipikasieun saha minhu tiya qasif
ala hurratin jadi ala hurratin tepan kana merdeka wala tahudu jeung teu keuna kahosip lain agama Allah naon lawan masalah ingin panyaksan dan ingatan maksudna mah jadi TSMR wa qala jeung adau wa qala jeung ucap rawi al umarawa dipiran pemerintah arba'atun eta opat pa amirun tasaydi amir qawiyun anu kuat dolapa anu nyegah ya amir nafsau kana awakna amir wa ummalahu jeung kapiran perang pawen amir padalika amir al mujahidi atas saperti zaman perang fi sabilillah yadullahi ari pitulung Allah basitapun eta anu yadullahi ari pitulung Allah basitapun eta anu meber alaika amir birahmati rahmat kumikola wa amirun jeung amir di anu eta di amir dukun ari lemah dolapa nyegah ieu amir nafsu kana awakna amir warqa'a wa arqa'a jeung ngumbar ieu amir ummalau kapiran pagawean amir libuki karana lemahna amir awa tari amir ala syafa hilakin eta tepan kana pinggir karuksakan eta tepan kana pinggir karuksakan illa ayahamu ayan mikawalas awalin ka amir sallallahu Allah tapi lu wa amirun jeung amir pimpinan dolapa anu nyegah ieu amir ummalau kapiran perang amir wa arta jeung ngumbar ieu amir nasukan awakna amir padalika amirun dolapa al khutamatu eta ratu anu ruksak raja anu ruksak allazi anu qala ngadau fi dilazi sallallahu salam syarru lapar syarrur ru'ati ari pangleuwih gorengna pirang-pirang jaman ngariksa al khutamatu eta ratu anu ruksak awatari khutama al haliku eta jam ruksak wahdau al-haliku eta jam rusak wahdau barnyorangan ihalik wa amirun jeung pimpinan arta anu ngumbar ieu amir nafsau kana awakna amir wa umalahu jeung kapiran kang pawen amir palaku rusak ieu amir jeung ummal kabeh jami'an berisa kabehna wa qad balagoni jeung eta tepi kapuri ya amrin aun anna jabra ila satana malaikat jibril alaihi salam ataya datang ya jibril an-nabiy kama sampa kontak jibril ataya tukat datang kami ka kanjen ina amaro dina waktu namarentah sallallahu Gusti Allah di mana fiqinari kana mawat pirang-pirang paniupan sene alat niup kana pirang-pirang paniupan sene au di asuri sene yang manapi ala narwean sene kana rakaat terus haru anu dihurungkeun ieu nar liyaumil kiamati dina nabi dina pai kiamat apalah tuluy ngadaukan di nabi laukan jambro ya jibril sikur nyepatan anjeun li takuring annaro kana rasa faqala jibril inna Allah ta'ala saytuna Gusti Allah ta'ala amaro eta marentah Allah marentahna maka malaikat inna Allah saytuna Allah amaro eta marentah Allah dia kana ngahurungkeun ieu ner au pidato dihurungkeun naon alaya ieu ner alfa aminina 1000 tahun hatta marotnya beureum ieu ner umma pidato dihurungkeun naon alaya ieu ner alfa aminina 1000 tahun hatta parotnya panen ieu ner Tuma ukidatul dihurungkeun naon alaya ieu ner alpamina 1000 tahun atas wadat sehingga hideung ieu ner paya tari ner saudau eta hideung mun 50 dropoek la yudi utenya angan naon cumurwa apapna ieu ner wala ya jeung teu pareun naon la abuha muntabna ieu ner wala didemidat ma'asakan ngutus iladi ka atuan bil haqi kalwahak Lau anna sauban lamun saya tunai di pakaian min siabi alinari tina sapalina. Pirang-pirang pakaian alinarasa uzhiro eta dipertelas dengan sauban di alin ardi kali bumi.
lat matu ayakin mauti ali arbi kabeh jami'an bersakabena walau anak danuban jeung lamun saya sudah satimba min sarobiha tina irumana ieu ner subba eta dijieun ieu danuban di nya il ardi dina pirang-pirang sai di bumi jami'an kabehna la kutila ayakin dipaehan maksudna naon ayakin dipaehan saman jama da qahu an masaan ieu manu kana itu ma'u pada makum jinamiyah ma'u walau anna ziro'an jelamun saestuna saatiku dina sia-silati tina rantek allati anu zakaro nyereskeun kana ilati sia-sila sallallahu Gusti Allah Udi'a eta ditendan ieu diro'an ala jibali ardi tina lureun terang-terang gunung di bumi jami'an basa kabehna azabat yakin hancur ieu jibal wa masaqalat jeung tengah jungjung ieu jibal walau anna rajulan jeung lamun sejelaki kursila eta diasupkeun ieu rajulan annar wa rakatum ma ukrija tuluy dikeluarkeun ieu rajulan minatina nar lama ta yakin mau salu ardi ali bumi min nasi ani tina ararah bau ambeuna rajulan wataslihi ya pati jeung goreng wataslihi qati jeung goreng dadegana ieu rajulan omi jeung gedena rajulan wabaka tu nangis nabi kanjeng salam wabaka jeung nangis Jibril malaikat Jibril alaihi salam libukai karena cerita kanjeng nabi faqala tu Jibril atab dina cerita kanjeng ya mabaman wa qad gufira jeung itu dijaha Gusti hampura lakap pikeun anjeun naon mak perkara tapada manusia ieu mah dindan dikabuk dosa anjeun wa majeng perkara sakono bapak dari ieu mah faqala tu nyadau kanjeng nabi apala aku nu nahata terbukti kami abdan eta Allah syakur loba syukurna wali majeng karana naon bakal tak jerik anjeun ya Jibril wa anta jadi anjeun ar-ruhul aminu eta ruhul amin aminullah yang dipercaya ku Allah ala wahyi kana wahyuna Allah faqala dengan dawuh Jibril akhopus yen kuring antum salah kana yang dicoba kuring dina ku perkara ubtuli yang dicoba di ku ieu mah saha harut amat marut bahwa tarima betulian allazi eta perkara mana ani nyegah dia lazi di kami binit tikali tina tatagana kami ala manzilati kana martabat kami inda rabbi mungu pairan kami kamu tataganan pakunu atau bukti kami qad amin tu eta itu merasa aman kami makraukanna wa walasna ya rabbi falam yazala kulit terang ya Jibril jantan di nabi ya eta Jibril eta serik ya Jibril jeung kanjeng nabi anu dia sehingga digero ya Jibril jeung kanjeng nabi mina samit langit ya Jibrilu wa ya Muhammadu innallaha sayyiduna Gusti Allah qad amanakum eta menyelamatkan Allah kumakan jaduaan anta siahu eta menyelamatkan Allah kumakan jaduaan anta siahu tinayan maksiat anjeun dua anu ka Allah berikan anta siahu lamun maksiat payu azibu kumatulih nyiksa Allah kumakan jaduaan Wapanlu Muhammadin jeung ari ngunggulan kanjeng Nabi Muhammad ala sairi andai kana perang Nabi apalli Jibril eta seperti ngunggulan malaikat Jibril ala sairi malaikat kana perang malaikat wa qad balagani jeung eta tepi ka kuring ya amin naon anak Umar bin Khattab sayyidun Abdul Khattab anu qala Umar Allahumma nun gusti in kun ta'lamun bukti gusti ta'lamu eta uninga gusti anni kana abdi ubali eta merdui abdi iza ko ada di mana diuk sal qasmani mutu kedua baina jadaya antara abdi merduli halaman kajama mal anu condong ieu men al haqo kana min qaribin tijang jauh obean jauh min qaribin tijang deket obean jauh palatum ieu ni tah muga ulah nempokeun Gusti ka abdi nya siksa halajul iman palatum ieu ni tah muga ulah nempokeun Gusti ka abdi sorpaten kalawan sakit separon ya amil min inna asyadda syiddati saya tunah pangleuwih kapayahan alqiyamu eta ngalakonan lillahi
karana Allah. Ngalakonan bihafihi kana hafna Allah. Wa inna akrama kurmi jeung saestuna pangleuwih mulyana kamulyaan indahu Allah at-taqwa ila takwa. Wa inna jeung saestuna kalakuan jeung tingkah man eta sahaja ma salaba anu nyupeuh atawa neangan ieu man. Al-izzah kana kamulyaan bi taati laiku taat ka Allah Rabbana tangalurkeun ka man salusi Allah wa azza jeung muliakeun Allah ka man. Aman jeung saja ma salaba neangan ieu man kana izzah bi maksiat laiku maksiat ka Allah azallahu. Kana hinakeun ka man salusi Allah wa wadu'ahu hanapkeun dina kana. Wa wadu'ahu jeung hanapkeun Allah ka man. Fahadhihi nasihatun ilaika wassalamu alaika. Fahadhihi ta'ariyat. Pasti payun kemarin. Fahadhihi ta'ariyat kalimat nasihati tadi tarik kalimat nasihati eta nasihat kuring ilaika ka anjeun wassalamu alaika sumana hadu tuluy gudang kuring pecet awazati pakolat ngalabu Ja'far lika kuring ila ayeuna amana ya mereka mana Fakultu suling ucap kuring ila wadi kanat wal watani jeung kalemur bi amrin kalau ijamin. Insya katanya insya Allah. Insya lamun ngarsakeun sauci Allah. Nganggo Allah. Insya lamun ngarsakeun sauci Allah. Fakul ucap Abu Ja'far, qad adin tu punyadiran kuring laka kanjeun. Wa syakartu jeung syukuran kuring laka ka anjeun nasihat ka kang nasihat anjeun wa qobiyat anjeun narima kuring ka nasihat ka wallahu jari Gusti Allah al-muwaffiqu eta zat anu masihan taufik ya khair kana karusan wa mu'minun jeung zat amlungan alaika khoya babi jeung ka Allah wong ku asain nyunkeun pitulung kuring wa alai jeung ka Allah wong ku tawakkal tawakkal kuring wa Allah asli eta nyukupan ka kuring wa nikmat jeung eta alus-alusna saha wakilu zat anu dipasrahan. Pala takluk ni taulang ngosongkeun anjeun ka kuring. Min taulang ngosongkeun anjeun ka kuring. Min mutolaatika tina ningalina anjeun. Iya ya ka kuring. Bimisli hadza. Ulang ngosongkeun anjeun ka kuring, jeung ningalina anjeun ka kuring. Dinitnya ada kupantarna iya nasihat Fa'inaka karena saitun anjin al-makbulu kawali etaja menitari ucapanannya gueru mutahami kalian jenis sangka goreng tin nasihat kutu ngucap goreng af'alu insyaallah af'alu maka negara goreng insyaallah mengertakan salsi Allah qala ngadawsa Muhammad bin Mus'adin Pamaratul marentah Abu Ja'far lahu ka'awazai. Ada mas. Pokok Pamaratul marentah Abu Ja'far lahu ka'awazai. Dimalin kana mawa harta banda. Ya sain anu minta tuluh iya awazai. Di kuya ma. Ala kuruji kana kaluaran awazai. Falam yakbahu tuluh penerima iya awazai kana ma. Wakola jengarau awazaki anak ari kuring pijinan etap nasugi anu tina ma. Wa ma kuntu jeung terbukti kuring li abia etna karanya jua anak kuring nasihati kana nasihat kuring di arabin kana banda na dunia tina dunia. Wa ropa jeung nyaho saha al-mansur Mansur Abu Ja'far al-Mansur ya. Mazhabau kana mazhabna awazaki alam yajid tulit temanian. Mansur alaika awazaki bidalika inna itu qabulul man ada mana qabulul man dari martabana wa nimni muhajirin jeung katampit di muhajir qalan ibnu muhajir wa di datang sa mirum ina amin Mansur tegasna Mansur maka ta negara Mekah saropa muga ngamoyakeun ka Mekah ya Allah hajan bari muhajir
Pakana tuli kabuktian ia Amirul Mukminin yakhruju eta kamar Amirul Mukminin mindarin nadwati tina kantor parlemen ila tawapi kana tawapi akhir lailin atungtung nepeting keluar Amirul Mukminin mindarin nadwati tina parlemen apa ya tupu wa yusalli ya tupu tawaf ya Amirul Mukminin wa yusalli jeung salat ya Amirul Mukminin wala yu'lamu jeung teu dikanyaokeun sadi tu Amirul Mukminin. Faida qala tadi mana-mana bijia naon apa rupa jaroja balik ya Amirul Mukminin ila dari nadwati kana kantor parlemen. Wajah jeung datang sa muazzinuna jam adzan kami fasallam tuliruk salam ya muazzinun kami alaika Amirul Mukminin wa uqimat di komentan naon as-salatu salat fa salat ya Amirul Mukminin bin nasi sarta jama-jama. Fakoroja tuli keluar ayah Amirul Mukminin dan tayrasi jipetin. Inna asharot da waktu sahur ya Amirul Mukminin. Wadayna huwa tawakku dari Amirul Mukminin ya tuku edat wa Amirul Mukminin. Idina waktu ya tuku. Kami amuti Amirul Mukminin rojulan kajelasi indah mu'tazani deket dengan mu'tazam. Wahuwa badari rojulan yakulu etam musabnya rojulan. Allahumma nusti inni syaitan abdi asku etam ngalaporkan abdi ilaika kamusti. Nura bagi karena perselan anak wapas tadi jeung karuksakan la di bumi wa ma jeung perkara nyauluan malangan ieu mak bena hak di arah wali jeung ahli hak mak mina zulmi buktina zalim wa tamin jeung paman pasroa tuluy ngagantang ke Mansur di masih dalam tangna Mansur tamilu malaa daya minuman ieu Mansur masami au kana pirang tempat panguping nama mun min qauli tina ucapanna rajulan Summa kharaja tuluy keluar ya rajulan panjalasa uyuk ya rajulan nahiyat anina arah nina masjid para salat jeung ngutus ieu Mansur ilaihi rajulan pada anu tuluy manggil nagro tuluy ngagro ieu Mansur rajulan ngutus hiji jama wa salat jeung ngutus ieu Mansur ilaihi rajulan pada anu tuluy mangya ia Mansur karojulan pasau tuluy datang karojulan sah ar-rasul bukan wa qul tafasu lau karojulan ajib guru nyubaranan anjeun Amirul Mukminin salat itu rajulan rakaatnya 2 rakaat wa salaman jeung ngucap di rajulan ar-rukna kana juru Ka'bah wa qala jeung madad di rajulan ala rasuli ma rasuli sarta utusan Assalamu alaikum salam ya rajulan alaika Mansur wa qala ngucap lau karojulan Mansur Marinawan hadzal ladzi eta ieu perkara sami atukan nguping kuring ka kanjeun takulu ngucapan nu kana ladzi min duhuriya bagi buktina perkara sus wa pasri jeung karukna kana di bumi wa man jeung perkara ieu halangan ieu mat baina haqqi amra haq wa ali haq bila pami buktina pama wa bidari wallahi demi Allah laqad hasyauka yakin etu minuhan anjeun masami kana pirang-pirang tempat panguping kuring mak kana perkara amrobani anu ngageringkeun ieu mak nikah kuring wa lakoni jeung ngagontangkeun ieu mak nikah kuring faqol tafajulan ya Amirul Mukminin in amintan lamun nyalametkeun anjeun ka kuring ala nafsi kana awak kuring an ba'tuka sangabegakeun kuring ka anjeun di umuri kana pirang-pirang perkara min usuliya tina pirang-pirang asana ieu umur wa illa jalamun tay amintan iktasartu tangalap syukur kuring ala nafsi kana awak kuring papinga saya kapnya nafsi lepikeun kuring sugulun ari pagawean sagol nungkukeun faqala tu'ucap Mansur lau karajulan anta ari anjeun aminun eta nyalametkeun ala nafsi kana awak anjeun faqala ucap rajulan allazi ari perkara dakhalau anu asup kana ieu lagi naon atom utama hasahala sehingga halangan ieu toma bainau antara lazi wa bainal haqqi jeung antara hak wa islahima jeung aluskeun perkara barang perkara ieu na dina bagi bukti lasut wa pasri jeung karuksakan ayunit anta eta anjeun faqala tuluy ngucap Mansur wa hata karunya ting anjeun wa kaifa jeung kumaha yen tuluy asup kapurinaon atom utama wa sapra'u jeung ari emas anu koneng wal bayadu jeung perak anu bodas dia di esapna tangan kuring
wal huluwu jeung ari anu amis wal hamidu jeung anu hasem ti qomdati ada tetap dina genggaman kuring. Qala ngucap rajulan wa hada qala jeung naha asup adan kai jama minat tom'i minat tom'i naon mak perkara tom'i da qala kanu asup ieu mak ka kanjeun jalanin innallaha ta'ala satana Gusti Allah taala istar asa eta nyupri nyariksa nyitah nyariksa eta nyupri nyariksa Allah ka kanjeun umur muslimina kana pirang-pirang perkara agam kabeh wa amwalahum jeung kana pirang-pirang hartana muslimin kabeh pampata kulimahukeun anjeun umurhum kana pirang-pirang muslimin kabeh wah tamamta jeung merhatikeun anjeun di jam'i amwalihim kana ngumpulkeun pirang-pirang mukmin muslimin kabeh wajah jeung ngadirikeun anjeun baina ka antara anjeun wa baina muslimin kabeh hijaban kana halang-halang hina jasi tina tembok wal ajuri jeung bata wa abwaban jeung kana pirang-pirang pangkom hina hadi tina besi wa hajabatan jeung pirang-pirang tukang jaga lawan mau anu acap sarta hajaban kabeh asilau aril jasa umasajan tak kuluya ngabui tanahan umasajan tak kulinahan anjeun nafsaka kana awak anjeun katu abwab minhum tisu hajabah kabeh wa ba'atan jeung ngutus anjeun ummalaka ka pirang-pirang pegawai anjeun pijak ya amwal dan ngumpulkeun pirang-pirang sabana wajib bayar tiga jeung tegasna ngumpulkeun amwal wa taqwaddan jeung ngajadikeun anjeun wuzara ka pirang-pirang patih ka menteri wa sirun wuzara ka pirang-pirang menteri wa awanan jeung ka pirang-pirang jalma anu nulungan dolamatan ka pirang-pirang jana dolim ngajadikeun anjeun ka pirang-pirang menteri wa awanan jeung pirang-pirang dolamatan ka pirang-pirang dolim inna fisa lamun poho anjeun lam yuzakiruka ta tengingetan tengalingan yuwzaro kami kakanjir wa inda karta jelamun inget anjir lam yu'inu kata tenungan anjir wuzaro kabeh lam yu'inu kata tenungan yuwzaro kami kakanjir wa qawaitahum jengwatan anjir kawuzaro kami ala zulmin nasi kana ngadolim kajama-jama di amwali ku pirang-pirang tabana wal kiroi jeung kumpulan kuda wasyahi jeung senjata wa marta jeung marenta anjir di alayan kula kana ulah asup alaika kanjir Ina sisi jama-jama sahilla kulanu aiti anu wa kulanu jeung tegesna anu. Naparun tegesna tolongan samai kaum anu nyebutan anjeun kaitu napar kabeh. Walam ta murjeng teu marenta anjeun di isoli mardumi kana lepungan jeung dolim wala mahuk jeung sekajam anu disusahkeun teu susah. Wala mahuk jeung sekajam anu susah. Wala ta'i jeung telengapar wala ari jeung sekajam katanjang wala doipi jeung sekajam doip wala fakir jeung sekajam fakir. Wala ahada jeung saya di jamaah tasila walau anjing eta pikeun hadina zamal di hartaban hakun arika. Falamma ro'a ka samangsa ningali ka anjeun sahaha ula inna paru itu golongan alladzina sagasna jama istakhlas tahum anu alladzina sagasna jama istakhlas tahum anu nyalametkeun anjeun kaladina kabelina pika pikeun awak anjeun wa asar taun jeung mentingkeun anjeun kaladina kami ala rakyati kam manderikeun rakyat anjeun wa amarta jeung marentah anjeun Allah yujabu kana yen ulah dihalangan itu ladina kabeh anu kati anjeun ajli ngumpulkeun anjeun al amwal kana pirang-pirang harta wala taksim jeung teu ngabagikeun anjeun kana amwal qalu tah ngucap itu palamma ro'a ka haula inna paru qalu tah ngucap haula inna par kabeh hadza ari ieu nama amir qodokona tidak dihaza Allah pama lana khunuhu pama dan perkara lana eta tidak urang saya lana khunuhu tidak urang ka Allah wa qad sakhara
lana wa qad sukhira itu sama lana khunuhu sama dalam perkara lana khunuhu tidak orang seruka Allah wa qad sukhira itu ditundukkan ia amir lana orang saya Pak Tamaru tuluy mu'tamar sejadi mufakat Pak Tamaru tuluy mufakat itu haula inna parkabeh ala Allah yasila anayan ulah tepi ila kakilai kaka anjen min iyami akhbarin nasi tidak nganyaukeun pirang-pirang berita jama-jama naon sauni perkara ilama ai perkara arun maksudnya ulaina perkara wa alla yahujja alla yasila wa alla yahruja jangan ulah keluar laka amilun laka alla yasila ilaika ini bari saya illa ma aradu wala yarja'in ulah keluar maka boga anjeun saha anilun pegawai pokok yuk payukhalibut nyulayan ieu amilahum kana la inna parkame amron kana parentah illa aqsau anya jauhkeun ieu ulaina parkame uka anya atas foto dengan gugur naon manzilatu martabatna anya wa yasura jeung naon qadru pangkatna amir palaman tasarok sama sumubar naon dalika itu Allah yasila ilaika Allah yasila ilaika angkati anjin wa anhum jeung ulah inna parkabe Azamahum tangagungkeun saha ulah inna parkabe sana si jama-jama wahabuhum jeung sieun irnas kabeh hum ka ulah inna parkabe wa kana jeung kabuktian saha waluman pangalan jama sonahum anu mariksa ieu hum ka ulah inna parkabe ummalaka eta pirang-pirang pegawai anjeun bil hadaya wal amwali wa kana awwalu man sona'an eta ummaluka pirang-pirang pegawai anjeun bil hadaya wal amwali liyataqawwaw bihim wa kana awwalu man sana'a ummalika eta pirang-pirang pegawai anjeun bil hadaya kalawan mawa pirang-pirang hadiah wal amwali jeung pirang-pirang hartabana liyataqawwaw karena yang ngalapakuatan ieu umma kabeh bihim ku itu haula inna parkabeh yang haula inna parkabeh ala zulmi ra'yatika kana ngadolim rakyat anjeun summa pala sulimi gawe dalika kana itu hadaya atau hadiah mah ada hadaya sahazawul kudrati pirang-pirang jama hubungan kekawasan wasarwati jeung sugih min ra'yatika tisna rakyat anjeun liyanalu supaya menang zawul kudrah dul maman kana ngazolim kajama dunahum anu sana pretu dawul kudrah kabeh mantan rakyat bicara rakyat pamtala tu ina rema pinuh naon bidaloi pirang-pirang negara Allah bisom ikut sabab tome
nawana balian latut nawa pasaran jeung perkarana wasara jeung jadi saha ulai kaum itu kaum syuroka aka tetap pirang-pirang anu ngarejengan ka anjeun fi suwatani kana kawasan anjeun wanta gopilun wanta mari anjeun gopilun apa painjat alamun datang saha mutawallimun jama anu nampak panganiaya. Jadi nu pasirinya nyari pasiri kayanya hila tah dihalangan naon bayanu andra mutawallim wa bayanan dikulijin andra asuk nilai kakanjir wa in aroda jala mun maksud ieu mutawallim rob asawati kana rikeun sarana mutawallim narikeun surat kabarana naon mun ayeuna demo wa in aroda rob asawatihi au kisati jadi ngalaporkeun kisom berenang ngajukeun proposal au kisati atawa caritana ieu mutabalin ilaika kanjeun inda zuhurika menika perkalan anjeun wajada kata mangyan mutabalin ka kanjeun qad nahaya ta itu nyegah anjeun andalika sini porop musawat wa waqafta linnasi rajulan yanduru fi madhalimihim wa waqafta jeung ningalikeun anjeun linnasi ka jama-jama rajulan kaini laki yanduru anu ningalinya rajulan fi madhalimihim dan perang-perang panena tu nas kabeh pain jatala mendatang sadzalika rajul itu laki yanduru rajulan yanduru pain jatala mendatang sadzalika rajul laki pabalago sulit tepi dalika rajul bitona taka kana pilihan anjeun salu tamenta ieu bitona kabeh sahibal mawalimi kajaman ngabugan serep napaya Allah yarfa kana ilah nalapol dan yusai wa madzalim madlam atau kana panasoi wa madzalim wa in sanat jeung lamun kabuktian liya mutawallan bihi wa in kana jeung lamun kabuktian liya mutawallami eta pikeun jang zalim sadi al naon hurmatun kamuayaan wa ijabatun jiris badanan lam yumakinhu tan tengongelkeun lidalika rajul ukam mutadallam beh mimma tina perkara yuri maksud ieu mutadallam beh opan karena sir minhum tiditona kabeh falam yaza kulit sama bumi dalim mutaballim teh ya talifu eta bulat balik ieu madlum ilaihi kadzalika rajul wa yaludu jeung ngungsi nyalindungna wa yaludu jeung ngungsi ieu madlum ilaihi kadzalika rajul wa yasku jeung ngalaporkeun ieu madlum wa yastagisu jeung minta tulung ieu madlum wa huwa yadfa'u wa ya'talu alaihi wa jari dalika rajul yan tanolak dalika rajul hukam madlum wa ya'talu yang yen alasan ya dalika rajul alika madlum fa idza syahada atani wa uprija hadis fa idza jahada tadi mana-mana payah ieu madlum wa uprija jadi keluarkan ieu madlum wa doharta jeung pertela anjeun soroko tah ngagorowok ieu madlum bayana yadai ka anarep anjeun ayudramu tuluy teunga ieu madlum dorban kalawan nangga mubarihan anu anu nganyarikeun liyakuna supen kabuktian ieu dorban nikalan eta jadi siksa
disiksa jadi contoh. Ia pun asalkan kamu punya dorban nikalan eta siksa anu jadi contoh. Liwarifikan salian si magdud. Wa anta tanduru wala tunjiru wala tubayiru. Sorohok bayana yadaika payun rombuk dorban. Wanta bari anjeun tanduru eta ningali anjeun wala tunjiru jeung teu ingkar anjeun wala tubayiru jeung teu narobah anjeun. Pama baqo islami wa ahlihi ala hadza pama tenan perkara baqo islami etapna islam wa ahlihi pama tenan pada baqo islami etapna islam wa ahli ini baqo asli wa ahli jeung ahlina islam ala hadza tepan kana ieu tanduru wala tunkiru wala tugayiru tanduru wala tunkiru wala tugayiru walaupun kana dinyatakan suka buktian saban Umayyah turun Umayyah wakanat dan kebuktian sawar Arab dua nih walaupun kana Banu Umayyah wakanat sawar Arab Korean layan eta seperti tepi datang layan eta seperti tepi ilahin kaban Umayyah Banu Umayyah sama bumenjang zalim illa rupiah aing dilaporkeun naon zalamatu panganaya madlum ilahin kaito Banu Umayyah jaragame payun sepu tuluy diadili ia madlum. Walaupun karena dia kira suka buktian sarjilati yati eta datang irjul min aswabiladi tipang jauna perang negara hatta yadligo dengan tepi irjul babak suapanihim kana pintu rajana ieu Banu Umayyah kabeh ayeuna dipilih dengan gerak irjul ya ahla islami ahli islam payam tadiruna kuliah gantangan ya ahli Islam kami ukarajul malaka mana perkara laka berjanjin mana perkara laka berjanjin payar kauna tuling lapor jadi ahli Islam kami madlama tau kana pangan ya narajul dilaporkan ilasul taliin karaja na ya ahli Islam kami payan tasipu payan tasipu tuluy ngadili ieu suatan. Walaqad kuntu dia kira subuk diberi jangan namanya usapiri atau lima kupuri ila ardisina. Ila ardisina ka tanah negara Cina. Wadia dia etap dari ardisina malikun hari jeraja. Pakodin tua datang kuringat tanah ardisina maratanya balikan. Pakodaba dia selengit naon sampu malikihin. Panguping rajane ia alisina kami. Pajalah kulit mana ia malikin yang kiasa ceri ia malikin. Papalau tak tahu kamalikin. Sawuzara ukiran menteri ia malikin. Ma'arinawan perkara lakan tersian anjen. Tamki cerik anjen. La bakat. Muga ulah cerik naon ayana kapan dua anjen. Papalau kulit ngucap malikin. Amma ingat. Ini saya tunah kuring. Lastu eta lain kuring abdi eta teri kuring ala musibati karena musibat allati anu nazara turun ialah musibat di kuring walakin abdi jeung sabdena teri kuring lima blumin karena jamal dolim yusariu anu ngagorowok imadlum ieu babina tanpa kala asmaul teu tenguting kuring salat kana sarana madlum tumakola tinecap malikihin ama inget in kanat lakin kana mun pembuktian kana panjang tingkah kondaba et selengit tansam ipang ping kuring pa inna basari tasaytuna paningan kuring lamyan am et selengit di basari nah kudu ngandero aranjeun kami pinna di jama-jama ala ingat layal basu ulah make sauban ahmaro kana pakaian nu beureum saha illa mablumun ain zalim
Pakana tulai kabuktian ieu malikin biar kamu ayat lumpak ieu malikin alpila kana danjang waya suku jeung nguriling ieu malikin paropayan ada tungtung dua berang. Itu negara. Ayaro nah ningali ieu malikin madluman kana dalim aya sip mutuli ngadili ieu malikin muka madluman. Hadza ieu malikin ya amrin musyrikun eta jaman musyrik billahi insyaallah. Kun golabat estungalindi naon rokpatu welasna iya malikihin dia musyrikin saja musyrik kabeh musyrikun dilekon barabat estungalindi naon rokpatu welasna itu malikihin dia musyrik kabeh warikatu jeung ala syuki nafsi waris kotuhu di lemes hati waris kotu jeung lemes hati na iya malikin ala suhi nafsi karana nabis awak na iya malikin ini karanya malikin wan tak jari anjeun mukminun eta jaman iman bilang si Allah wa Muhammad nabi lain jeung putra pamagetna pamana nabi Allah la tagli buka tenyalindi anjeun naon rokatu kawalas anjeun dia muslim kabeh warik patuka jeung lembekna anjeun ala suwi nafsika karena meditna awak anjeun paina kal anjeun tajmu eta ngumpulkeun anjeun al amwala kana piran-piran tabana liwat eta ngumpulkeun anjeun al amwala kana piran-piran tabana yalla liwahidin angin sikana saji min salah satin tilu indama salamkin kuat salam mengucap anje ajma'ha ngumpulkeun kuringna ay amwa li waladi ke anak kuring pakor arokat yang sudah tingalikeun ka anjeun sallallahu Gusti Allah ibaran kana pirang-pirang tiladan atau pikan tahun ibaran kana pirang-pirang tiladan titik lisogiri ibudah anu leutik ya kutu anu nu gugur ka jadi kaliwar maksudna ya kutu anu gugur ieu tipli min batni ummi tina beuteung ina tipli wa ma jeung saya lahu eta pikeun tipli ala alnuran bumi naon malun hartabanna wa ma jeung teu min malin tina hartabanna illa wadunau angin jeung etepna arah-arah yemal angin jeung etepna arah-arah yemal ya dun ari leungeun sahihatun anu medit tahwihi anu ngepung murung teh anu ngepung ieu da bukana itu mal pamayazal kuliteun ari sallallahu Gusti Allah taala ya fatmu eta mikawalas Allah bidzalika tiplik itu guna kata ta'zim masayan gede naon rogbatun nasir serta jama-jama eta tiplik walasta allazi tu'ti walasta jeung lain anjeun allazi eta jama tu'ti mare anjeun balillahu balikan insya Allah ya yuk di atas nasihan Allah man kajama ya merasakan Allah pain kuota jalan ngucap anjeun aja mau ngumpulkeun kuring amalah kana tambana di usayida karena yang muatan kuring semua karena kekawasan kuring pakon arokat itu sudah tinggalikeun ka anjeun sallallahu Allah ibaron kana pirang-pirang teladan diman dijama kana kabuktian iman qobla ka eta anjeun ma adna senyugikeun anhum timan kabeh senyugikeun anhum timan kabeh naon perkara jaman ngumpulkeun iman kabeh kana anak minan zabi buktina emas wapin dua tinjara wa ma jeung perkara asadu anu nyawiskeun ieu man kabeh minar rijali buktina pirang-pirang jagoan perang buktina pirang-pirang jago wasilah jeung senjata wal kira jeung bulan domba wa madarraka jeung teu ngamadaratkeun ka anjeun wa walada abika jeung ka anak bapa anjeun naon mak perkara kuntum anu bukti anjeun kami ieu eta ayeuna min kilatnya jidati buktina saeutikna sugih tuh yang tadinya sugih wal bukti lemah ina aroda ina waktu ngarsakeun sallallahu Allah bikum karanjeun kami mak kana perkara anu ngarsakeun Allah dan kunta jera mengumpul jeung mengucap anjeun aj mau ngumpulkeun kuring almala kana harta banda
li goyat tolabi goyatin li tolabi goyatin karena yutri pameakan iya anu goyah ansamu eta leuwih agung minal goyati tibatan pameakan alati anu ansan dari anjir siha eta ilati goyah kawallahi demi Allah ma tau koma anta fihi illa manzilatun la tudroku bil amali salih kawallahi demi Allah ma daya tau koma eta tetap dina salureun perkara anta anu hari anjeun fi eta mejeuna teu ama maknanya mak saya tokom ada nurun perkara anta anu hari anjeun fi eta mejeuna illa manzilatun ang hari martabat illa manzilatun ang hari martabat mapudro ku anu teu dipanggil ieu manzilah illa bil amali ain ku amal alus ya amin atu akibun hanyisa anjeun man kajana asoka ngilayaan ieu man ka anjeun minta ya sikapis sacara rakyat anjeun biasada ibadat dina posisi batamayan qala mutaf amir ya mukminin la ente qala mutaf rajul tadi saya rajulan qala mutaf rajul pakai tak sakumatas na umi gawe anjeun dia multi kana karancaan allazi an qawalaka naparin ka anjeun sauja Allah pakai batas mobil mutil lagi khawalak Allah wama jeng perkara anta anu ari anjeun alai eta tepan ka ieu na in mutil dunya bukti saja luas saja dunia wa wa Allah taala la yu'aqibu eta kana nyiksa Allah man kajama asal jelayaan ieu manu ka Allah dia qatli ku dipaehan walakin yu'aqibu jeung tetap dina nyiksa Allah man kajama asal maksiat ieu manu ka Allah dia perlu dipulang dong ke azabina siksaan al-alim yang nyerikan. Wali Allah. Allazi atazatnya ro'anu nyali lagi minta si anjir. Maka na perkara akor anekan alekan iya emak naon kol muka si anjir. Wad marotu jengimpen kana iya emak naon jari pakiran buat anjir. Pamaza takul. Pamaza ternaon perkara takul etang ngucap anjir. Idan pada di mana-mana nyabut sah al-maliku raja al-haqqu anu hak al-mubinu anu pertela mulka dunia kana kerajaan dunia min yadika tina tangan kakawat anjeun pada angka jeung ngajak ieu malik ka anjeun ila hisabi kana hisaban hal yugni anka indahu syai'un mimma kuntati hal yugni nah nolak anu ka si anjeun inda ustanian malik malikuna naon saya uji perkara mimma tina sana perkara pun tanah bukti anjeun tina ieu mah mimma tina sana perkara sahih tanah medit anjeun alai kana ieu mah min muwakil dunya tina kana dunya maka tulis periksa mansur bukaan sadidan hatta nahaba sehingga dijeritan ieu mansur wartapa jeung narima taikna sautu suratna mansur waku makola ngucap mansur ya layak tani dua yang kuring lam uklah katan beda mabrik walam aku jeung tebukti kuring saean eta naon makola ngucap mansur kaeta eta kumaha iali kari reka daya kuring napi tarekat kuring kaeta eta kumaha iali kari reka daya kuring dina perkara yaitu anu diparinan kuring dipasian kuring dina yeuna walam aroh jeung teu ningali kuring minan nasi ti jama-jama illa qainan ain kaja manusibna wala ngucap rajul ya alamin alaika mistika anjeun bil a'immati ka pirang-pirang imam al-a'lami pirang-pirang anu alim alam mursyidin anu duhur kabeh qala ngucap mansur wa man jeung eta saha umari a'immah kabeh qala ngucap rajul al ulama nyatat pirang-pirang ulama qala ngucap mansur qad farru estu kabur ieu ulama kabeh miliki kuring qala ngucap rajul arabu kabur ieu ulama kabeh minta si anjeun mukhafata antah milahum karena mikasian ngajurung anjeun ka ulama kabeh alama kana perkara zuharo anu pertela yeuna
Najurung anjeun hum ka ulama kami alama kana para garang terkena ibna min tariqatika buktina perjalanan anjeun min kibali malika ti arara pegawai anjeun karena pegawai anjeun walakin tadi tapina kudu mukakeun anjeun ala buah kana pirang-pirang pantau wasah ya jeung kudu ngagampangkeun anjeun ali jabatan halang-halang wan pasir jeung kudu malas anjeun wan pasir jeung kudu malas anjeun liya madlumi pikeun jamaan idolim minal zalimi ijan zalim wamna jeung kudu nyegah anjeun amal zalimah kana pirang-pirang panganiaya aku jeung kudu nyopot anjeun asyaya kana hiji perkara mimma tina perkara halal anu halal ieu ma wa toba jeung alus ieu maksimu jeung kudu ngabagikeun anjeun kana bil haqi kalawan hak wal adil jeung adil wa ana jari kuring dominun eta nanggung ala annaman wa ana jari kuring dominun eta nanggung ala annaman kita ke ayat 8 anak wa ala salam ke ayat 8 anak wa ana jadi kuring dominun itu nanggung alaman kajama haroba anu kabur iya men min ka si anjeun nanggung aya siaka kana yen datang iya men ka anjeun payu awinaka tuluy nulungan ieu men ka anjeun ala salahi amrika kana alusna perkara anjeun wa rakyatika jeung rakyat anjeun faqala teuing saman suruh Allahumma nun Gusti wafikni muga masian taufik Gusti kandi kana amala kana yen mijawean bima kana perkara ola anu ngucap saharga rajulilati wajaan jeung datang sah al muazzinina jeung adzan kabeh Assalamu salam ya muazzin kami alaika mansura ukimat jeung dikomatan non asal salat salat tulis salat ya man akhraja tulis keluar ya mansura salat tulis salat ya mansura bihim sartana muazzinun kabeh tuma qala tulis ngucap ya mansura lil harrafi tajama anu ngajaga alaika mistik anjeun alaika mistik ayyam mistik anjeun birrajuli kana narik salaki ilam takti ni lamun pedatang anjeun ka kuring di kalawan mawarajul la abribanna saya tembakan nangga saya sunna kuring unukoka kana punduk anjeun wang tawa jeung bendu wang tawa jeung bendu ieu mansur alai taharrasi wedon kalawan bendu syaril banget akhraja tuluy kaluar salah harrasi ya tubuh barineangan iya harrasi arrajula karajul pabayana mahwa tawaf dari harrasi ya tubuh etam murli harrasi paidane kana ya tubuh wa ari harrasi birrajuli saya tupu wari harosi birrajuli eta ningali ka laki wari harosi birrajuli eta ningali ka laki yusalli anu salat ya rajul tiba bisi adi tina sapalina pirang-pirang jalan bukitan gunung tina sapalina pirang-pirang jalan bukitan gunung faqada tuli diuk ya harosi atas sholat sehingga sholat itu rajul ketika rapi sholatnya cuma konsep harosi ya zar rajulu hei rajul amat tattaqi natasian anjin Allah Gusti Allah ola ngucap rajul balak benar ola ngucap harosi amat ta'rifu naseterang semaripati
Nah terserang anjeun ka Allah qala ngucap rajul bala bener qala ngucap harosi pantalik aku lempang anjeun maisar takuring ilal Amerika Amir ternyata Mansur teh pakon ala saya itu sumpah ia Amir ayat fulani sumpah pakon ala saya itu sumpah ia Amir ayat fulani kana yen mayan ia Amir dikakuring ilam ati lamun terdatang kuring ika Amir bika kalawan mawa anjeun qala ngucap rajul laisa li ila zalika min sabili laisa ta'ya li etapikeun kuring ila zalika kana itu ityan 50 hati naon min sabilin jalan bering mata jalan jang da kelihatan qala ngucap harosi ya fuluni bakal maihan ieu Amir nikah kuring qala ngucap rajul la moal qala ngucap harosi kaya pak kumaha maihan qala ngucap rajul tuhsinu nah bisa anjeun aqra'u maca anjeun qala ngucap harosi la henteu pakhraja tuluy ngaluarkeun rajul min wadin tina wadah bekal kana anu kabuktian ieu mizwaj mau eta saratan rajul ngaluarkeun rokon kana kertas maktuban anu ditulisan fihi dina irokon naon saeun hiji perkara faqala tuluy ngucap rajul kudu kudu nyopot anjeun kana rokon paja'ahu tuluy kudu ngajadikeun anjeun kana rokon fi jaidika dina beheung baju anjeun fa inna fi karena saeun era ucap dina rokon doa al-faraji aya doa leungit kasusah aya doa ngaleungitkeun kasusah doa al-faraji aya doa ngaleungitkeun kasusah qala ngucap harosi wa ma jarinawan doa al-faraji eta doa ngaleungitkeun kasusah qala ngucap rajul la yurzaquhu henteu dirizkian di paringan rizki la yurzaqun teu diparingan rizki kana doa al-faraj saha illa syuhada'u ini terang-terang jangan mau sayid. Kutu ngucap kuring. Rahimakallah. Qad ahsanta ilayya. Rahimaka muga ngasihkan ya sobi Allah. Qad ahsanta sudah alus anjeun ilayya kuring. Fa in ra'aita antu ironi. Fa in ra'aita. Meningali termasuk berpendapat ini. Kain ro'ayata kalau meningali anjeun antu jironi kanayen. Meningali anjeun antu jironi kanayen ngabejakeun anjeun kapuring. Maya tanawan hada doa ari ieu wa ma jeung tanawan parlu ari kautaun hada doa. Qala ngucap rajul man saja da'a anu ngadua ieu mandi fi hada doa. Masa andina sore-sore wala sobanya isuk-isuk. Kudimat asana mali rubuhkeun dilebur dileungitkeun kudimatna dilebur naon dunubu pirang-pirang dosana man wadama jeung langgam naon suruh hubunganna man wa muhiyat jeung dilebur naon khotoya pirang-pirang kabarengan man wastudiba jeung disubadanan naon dua-duana man wa busito jeung dijemarkeun laupikeun man naon tiris-tiriskeun man wa mutia jeung dibere wa utia jeung dibere wa utia jeung dibikeun naon amalu kita tidak men pasan kita tidak men wa wina jeung ditulungan ieu man ala adui nyelehkeun musuhna man wa kutiba jeung dituliskeun ieu man inna lillahi Allah siddiqan kajam banget bener kajam banget benar wala yamutu jeung muamaut ieu man illa syahidan ain amal sahid taqulu ngucap anjeun Allahumma nun gusti amala pokta seperti yang nikah welas gusti dia uzmatika dina keagungan gusti seperti yang nikah welas gusti dina kawan gusti duna lutofati
arah-arah henteu duna lupa pai kararah jama anu dipikawelas wa alaota jeung ngaluhuran Gusti yaumatika ku kaagungan Gusti alal uzomai kapiran-piran jama agung walim tak jeung uninga Gusti makana perkara asa arbika anu petana bumi Gusti kaya nikah seperti uninga Gusti di makana perkara pokok arsika atau soren aras Gusti wasanat jeung kabuktian naon wasawis suduri pirang-pirang sarapan pirang-pirang hate kalau alamnya si eta seperti 600 indaka munggu Gusti pertelahnya kalau alamnya si eta seperti pertelah indaka munggu Gusti wa ala niyatal qauli ya tasgen kana wasawi susud wa ala niyatul qauli jeung kabuktian ucapan 16 asiri eta sapereng samartinya mikana pamannya Gusti wan koda jeung turut naon kullu sayin saban-saban perkara anu batika kana kuman Gusti wa qadu anjeun DPDP sa kullu di suatani sapersaperjaan bagan kakawasaan Iswatonika kana kawasan Gusti wasoro jeung jadi naon amru dunya perkara dunya wal akhirati jeung akhirat kulluhu tegasna kabeh amru dunya dia dika eta tangan kawasan Gusti ijamu banyak ijamu ngajadikeun Gusti ijamu ngajadikeun Gusti lipikeun abdi min kulli hammin tina saban-saban bingung am saetu anu sore-sore abdi dina ya kulli hammin farojan kana leungit kasusah wa makrojan jeung tempat kaluar tina karupakan Allahumma nun Gusti inna afwaka saetuna ngahampura na Gusti andunubi kena terang-terang dosa abdi wa tajawuzaka jeung ngahampura na Gusti anu khotiati tina kagorengan abdi wasit roka jeung nutupana Gusti ala qobihi amali kana anu gorengna pagawean abdi ma'ani eta ngarap-ngarapkeun teh jadi hayangkeun ma'ani eta ngahoyongkeun ieu afwaka ni ka abdi an as'alaka kana nyuhunkeun abdi ka Gusti ma kana perkara kana nyuhunkeun abdi ka Gusti maka na perkara la astaujibu an tengah abdi kana emas anu emas mimma tina sapana perkara kosortu anu kurang abdi tina ieu emas admuka ngadua abdi ka Gusti aminen bari anu ngarasa aman tetep amin anu ngarasa aman was'aluka jeung nyuhunkeun abdi ka Gusti jeung nyuhunkeun abdi ka Gusti musta'nisan bari anu ngarasa betah wa innaka jeung saestuna Gusti al muhsin eta zat anu gawe alus ilayya abdi wa ana jeung ari abdi al musiu eta gawe goreng ila nafsi kana awak abdi bima dina perkara al musiu eta gawe goreng ila nafsi kana awak abdi bima dina perkara bayani anatap ana abdi wa bayana jeung antarna Gusti nyata ibadah teh atawaddadu ilayya binikmatika tatawaddadu asian Gusti ilayya abdi binikmatika ku nikmat Gusti wa atabawwadu jeung maksudna gawe sababendu
wa atabagodu jeung gawe sabab bendu abdi ilaikan Gusti dia maasi pikiran maksiat walakin siqatu jeung tatapina ari kumanda bika Gusti hamalatni kata ngajuring ieu siqo ni ka abdi ala jarohati kana berani pantun gitu berani alaika ka Gusti paode tamu bangga balikeun Gusti dipadlika alukna alaya walau itu mesti alaya dipadlika kuno barang mesti waisanika jenggaran Gusti abalikeun ilai alaya ka abdi innaka sayyidina Gusti anta bagesna Gusti at-tawwabu ayatan seueurna dina tobatna ar-rahim kami kasih walang ngucap arosi Pakot tu tuluy nyokot kuring kana rokon pasayar tu tuluy ngajadikeun kuring kana rokon tidak di dina baju kuring malamnya pun tuluy teu kabuktian li eta tepikeun kuring naon hamun bingung goeri amir ni salianti amir ini eta dipake bingung pada waktu tuluy asup kuring salam tu tuluy salam kuring alaika amir ya mukmin paropa tuluy ngaluhurkeun nyangkatkeun ya memen rosau kana sirana amin anadoro sungini nyari amin ilayya kapuri wa tabasama jeung nasam ya amin tumma qala tunsat amir yamin wailaka karsakan anjeun wa tuhsinu jeung bisa anjeun asihro kana nyir aku tu teuing ngucap kuring la ante wa ni Allah ya amin tumma posos tu tuluy nyarita keur ngadongengkeun Uma pasal tu kula nyaritakeun kuring alika amir yamin amri kana perkara kuring saya sarta syekh ternyata rajulan teh pakola tuluy ngucap amir yamin hati araf alladhi aqoka hati kudu ngadatangkeun anjeun hati kudu ngadatangkeun anjeun arroko kana kertas allazi anu atoka mere ieu sehta anjeun sumajana tulis menang ya amir min biasa dari amin wa ucap amir min qad najawata etu salamat anjeun wa amara jeung marentah amir min dinasi kana nyalina atana pinurun kana sah nyalina wa amara jeung marentah min dinasi kana nyalina irokon wa atoni jeung mere ya min kapuring asar ta'ala piramin kana 10 pirang-pirang dirham kuma qul ucap amir ya mukminin ata'rifuhu nanya anjeun ukarajul tadi rajul teh kudu ngucap kuring lah henteu wala ngucap amir ya mukminin zalika arifu rajul al-khadiru eta nabi khadir alaihi salam maka dia teh doa saha doa Nabi Khidir ai harosi maka bisa lenat sama dikata ayat hikmat na doa sakumanu tadi lamun dibaca isuk-isuk sore-sore sore-sore asar, subuh-subuh, amalan. Jadi, dilebur dosa, salami nabunga, dilebur kesalahan, disubadanan doa, dijemarkeun rezeki, cita-cita, dipasihkeun, ditulungan, nyalehkeun musuh tuh. 8 kutiba indallahi siddiqon dicatat sebagai orang jamu sangat benar lamun kejadian maut bakal maut syahid salapan saikmat udimas dunubuhu 2 damas sururuhu 3 muhiyat khotoyahu
Kaopat ustujiba du'ahu kalima busit tolahu pirisi kagenep u'tiya amaluhu katuju u'ina ala aduhi kadalapan kutiba indallahi siddikon salapan layamutu illa syahidan. Ayahnya nguji seres nyobanya jami ke Mekah alumni mufasirin tadina disimpenan ieu nu batur di Jaradah ku askar nyaman teu sok bisi bae diamalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latofta fi ulmatika dunal lutofai wa alauta bi ulmatika alal udhomai wa alimta ma tahta arabika ka ilmika bima fawqa arsika wa kanat wasawisus suduri kal alaniyati indaka wa alaniyatil qawli asirri fi ilmika wan qoda kullu syai'in li'udmatika wa khodo'a kullu di sultanin li sultanika wa soro amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadika ij'alli min kulli hammin hamsaitu fihi farajan wa makhrajan. Allahumma inna afwaka al-dunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitroka ala qabihi amali afma'ani an as'alaka ma la astawjibuhu mimma qasurtu fihi ad'uka amina wa as'aluka musta'nisa wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bayanaka ulah wa bayanika da bayani ma'eta pada ayat ya mutakalim fima baini wa bayanaka atawaddadu ilayya bini'matika wa atabawwadu ilaika bil ma'asi wala istiqatu bika hamalatni alal jaro'ati alaika fa'ud bifadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Nyangakeun komo nu boga kendaraan mainnya pasien ke polisi wan qoda kullu syai'in li'ud matik
tunuk wan koda tunuk turut kullu syai'in li udmatika tiap-tiap perkara kana kaungan Gusti wa khudu'a kullu diswatanin li suwatanika DP sapur jangan ngabogaan kakawasaan kana kakawasaan wa an Abi Imron jeung katampi si Abi Imron ajawni masa jawni kola ngadau Abi Imron lama wulia samangsa diangkat dikawasakeun diangkat penguasa lama wulia samangsa dikawasakeun saharun arasid al khilafah kana jadi khalifah Zarau tajara sarun sa'al ulama usirankan ulama. Pahannuhu asana mah pahannuhu tuluy ngabubungah ieu ulama kanu Harun bima ku perkara soro anu jadi Harun ilai eta kana ieu emas min amriyo khilafati buktina urusan jadi khalifah min amriyo khilafati buktina urusan jadi khalifah papata tuluy muka keun Harun buyut al amali karena pirang-pirang bayatul mal jadi buyut amat karena pirang-pirang bayatul mal wa akbala jeung madad Harun yujizuhum bari maparin kemere bari maparin Harun hum ka ulama kabeh dia jawahi siku pirang-pirang paparin asaniyat luhur malur teh malus anu luhur Wakana jeung kabuktian Harun qabla zalika samemehna itu wulia. Jalisu eta ngabarengan yuk di masa moe. Jalisu eta ngabarengan yuk Harun al ulama kapiran ulama wan suwada jeung kapiran jami zuhud. Wakana jeung kawe Harun yudiru eta martala ke Harun anu suka kana ibadah. Wa taqasyufa jeung ngariksa agama. Wakana jeung kawe Harun muwaqian eta duluran muwahyan duluran li Sufyan bin Sa'idin al-Mundiri Sufyan bin Sa'id bin Mundir as-Sauri mana Sauri eta Sufyan Sauri ya qadiman dina zaman baheulana pahajarau tuluy ningalkeun ka Harun sa Sufyan malam yanzuru jeung teu zarah ieu Sufyan ka Harun pastaqo tuluy nyongsong ka Harun ila ziarati kana ziarahna Sufyan liyah luas karena yang nyepen ia Harun di sartana Sufyan wa yuhaddithu yang nyarita ia Harun muka Sufyan alam yazurhu tuluy tezarah ia Sufyan muka Harun alam ya'ba jeung teu marduli ia Sufyan di mawadhi kana tempatna jadi martabatna alam ya'ba jeung teu marduli ia Sufyan di mawadhi kana martabatna Harun wala bima jeung teu maruli kana perkara soro anu jadi Harun ilai eta ieu mah pasada tuluy banget naon dalika itu lam yasurhu ala Harun pakataba tuluy nulis ieu Harun ilai ka Sufyan kitaban kana surat pakataba tuluy nulis ieu Harun ilai kasupyan kitaban kana surat. Ya kulo bareng ngucap ieu Harun ini kitaban. Bismillahirrahmanirrahim. Adresna min Abdillah di Allah Harun ar-Rasyid dengan Harun ar-Rasyid. Amir ya mukna jadi alamin. Ilahi kadulurna Harun Sufyan bin Sa'id bin Munir dengan Sufyan bin Sa'id bin Munir amma ba'du. Ya akhi dulur kuring qad alimta esnya anjeun annallahu kana usti Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala Allah wa kho eta ngadulurkeun teh ngajadikeun dulur wa kho eta ngajadikeun dulur ya Allah bayana mun ada zaman kami wajala jeung ngajadikeun Allah dalika kana itu wa kho fihi dina agama Allah walahu jeung karena Allah walan jeung kudu nganyongkeun anjeun ani kana tina kuring qad wa khoyatuka eta duluran kuring ka anjeun wa khotan kalawan duluran lam asrim anu moal megatkeun kuring biha ku sababmu khot hablaka kana tatali anjeun moal megatkeun kuring biha ku sababmu khot hablaka kana tatali
anjeun walam afto jeung moal menggatkeun kuring min hatina ararah muafat udda kana mikaresep anjeun wa ini jeung saestuna kuring muntawin eta nu nyimpen laka wa ini jeung saestuna kuring muntawin eta nyimpen laka pikeun anjeun nyimpen ala afdali mahabbati kana pangleut utama mika cinta ora jeung maksud walaulah hadhihi kiladatu jeung lamun teu ari ieu jabatan asana mah kongkorong walaulah hadhihi kiladatu jeung lamun teu ari jabatan allati anu qalladani ngajabatkeun ka kuring kana ieu dia kilada salut ya Allah la saya tuka saya datang kurika ka anjeun walau habwan jeung sanajan ngorondang datangna 5 karana perkara hajidu anu malian kuring lapa pikeun anjeun ieu qalbina kuring dina mahabbati buktina mika cinta walam jeung kudu nganyongkeun anjeun ya abamillah anau kana saestuna kalakuan jeung tingkah mabakia eta henteu tetep min ihwani tisab palina perang-perang loro kuring wa ihwani kanjeun perang loro anjeun sareng jama illa waqad zaroni ain jeung sejarah ieu adni ka kuring wa hanani jeung hubungan ieu adni ka kuring dina perkara sirtu anu jadi kuring ilai eta kana ieu mah waqad patatu jeung mukakeun kuring buyutam amwali kana perang-perang bayat kulna wa apayatum jeung merek kuring muka itu wa apayatum jeung merek kuring muka ikhwani dina jawaizi tina pirang-pirang paparin asaniyat luhur ma kana perkara parihat anu bunga bihi ku ieu ma naon nafsi hate kuring wa qarrat jeung bunga bihi ku ieu ma naon ayani panon kuring wa ini jeung satuna kuring istamto suka eta ngitung-ngitung kenor kuring ka anjeun alam taksi ni kudu datang anjeun ka kuring wa qad katamtu jeung et nulis kuring ilaika ka anjeun kitaban kana surat saukon karana nyongsrong minni ti kuring ilaika ka anjeun nyongsrong sadidan anu banget Wakor alimta jeung etu geus nyawa anjeun ieu abami abdina makana perkara jauh datang ieu mah. Makana perkara jauh datang ieu mah sifat dia mukmin dina kautamaan jauh iman wa ziyarati jeung ziarahna mukmin wa muwasalati jeung silitep ngai mukmin. Wa idza warada kaiman datang alaika kanjeun naum kitabi surat kuring. Pal ajalah tah kudu netepi anjeun kana gagancangan. Ajalah aku netepi anjeun kana gancangan. Ajalah aku netepi anjeun kana gancangan. Palama kata batas sama nulis ieu Harun alkitab kana surat ieu tapata sanalieu ieu Harun ilaman kajama indah untuk berkatan Harun. Paidan kana ieu tapata arifu man indah kami ya arifuna etanyo iman indah kami. Sufyan Tsauri Sufyan Tsauri wa usuna taujeng kana kasarna Sufyan. Pakola kuling ucap Harun alayya birojulin minababi alayya untuk ilayya alayya kudu ngadatangkeun anjeun ka kuring alayya kudu ngadatangkeun anjeun ka kuring birojulin kajlaki minababi tina pintu auruhilat tuluy diasupkeun alayhi ka Harun sarajulun jelaki yukon ucapkeun ngaran ucapkeun lopikeun rajul sa abad apolikoni anu basa polikoni pakon ucap Harun ya abadu kudu nyopat anjeun kitabi kana surat kuring hadan ieu pantolik tuluy kudu lempang anjeun di kalawan mawa kitabi ila kupati ka nagara kupah paidana kota pada mana asup anjeun ka kupah pasal tak kunanya dan anjeun an qabilati Bani Saurin si qabilah golongan si qabilah Bani Saur umasa tulik kunanya dan anjeun an Sufyan Sauri si Sufyan Sauri pada ro ayat tau tanya nyali anjeun ka Sufyan Sauri fa'alti
kudu ngalungkeun anjeun kitabi kana surat kuring azan ieu ilaihi kasufyan wa'i ya'i wiayatan wa'i jeung kudu ngariksa anjeun disampi kaku panguping anjeun wa qalbika jeung kuate anjeun jami'a kana sakabehna perkara ya kudu ngucap sufyan asok yuksi isokan pasti tuluy kudu ngitung pasti tuluy kudu ngitung anjeun alaihi Sufyan dati ko amri kana anu lemut perkara Sufyan wajahilau jeung kan gedena ieu amrau litu bironi supaya bedakeun anjeun ka kuring di kana itu amrohu pakoda tuluy nyokot sabaru abad akitaba kana surat panduan palapa jeung lempang ieu abad di kalawan moal kitab atau warodasnya datang ia abad al-kupat negara kupa pasalah menanyakan ia abad anil kobilati di golongan Pak udah sida tulis dituduhkan ia abad ilaika kobilah itu masalah tulis nanya ke ia abad anu Sufyan fi Sufyan tapi tetap ke lauka abad naon wapan waris Sufyan dia masih tapi masih orang tetap sabar abad Abatu tuluy madep kuring ila masjid ka masjid bala maruani asana taninya Sufyan ni kuring o ma tanang tung Sufyan o iman dari antad wa qala Sufyan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wa a'udzu bika Allahumma min tariqi yatruku illa bi khairin ya Allahumma gusti mesti wang itu ya cerita. Wang itu dia yang terparisa di kata mesti. Allahumma mesti. Yang terparisa min torikin tina perkara datang. Ya terukung datang ya torik. Illa bihorin ain kalan makalusan. Walang ucap saabad abad. Awakoat tulis tumiba naon al kalimatu kalimah tahu dunia. Dia kuala binatang kuring. Pakoraju tulis keluar kuring. Palama ro'ani sama kanya Sufyan ni kapuri nazatu sisi kurin di babil masjid di depan pemasjid matanan tung Sufyan yusali bari salat Sufyan walam yakun dengan tekabuktian waktu waktu salatin eta waktu salat para batu tuluy nyangsang nalian teh para batu tuluy nyangsang kuring parosi kana kuda kuring di babiar masih nak kan masjid wadaqatu jeung asup kuring pada yadaqatu Julasa'u ari pirang-pirang batur diikna Sufyan kumudun etap pirang diu Kodna kasu esu nungkuakeun ieu julasa kabeh rusaum kana pirang-pirang sirana julasa kabeh kaanahum kaya saya tuna julasa kabeh lususun eta pirang-pirang bangsa kod warodas anu etu datang alim ka khusus kabeh kasu atau nurada kaum tarya lusus kabeh khoipuna ersieun kabeh min hukumatina tina sisana suapan jadi seolah-olah bangsa anu kedatangan ku raja sieun tina siksa raja pasalam tu tululuk salam kuring pamaropa'a tuluy penyengkatkeun sah ahadun hiji jalma ilayya sakuring wasau kana sirana ahad warodu jeung jawab ieu julasa kabeh assalama kana uluk salam alayya sakuring ngajawabna biru usia asobi ku pirang-pirang tungtung pirang-pirang rambut pabakoe tu tulih tetap kuring wakipan pabakoe tu tulih tetap kuring wakipan bersisi pama tulih teh aya minhum eta tina sanjelasa kabeh saha ahadun hijama yu aridu anu nawaran ya ahad alaya sakuring ajulusa adiu
saya pisan teh jelasna anu nawarang tadi waqad alani jeung etu ngaluhuran ka kuring min haibatin tina ilmu haibat geueunan min hay waqad alani etu ngaluhuran ka kuring min haibatin tina sieun ku julasa kabeh geueunan teh naon ar-ra'datu ngadeg-deg pamadan tu jeung mentrongkeun kuring ayeuna kana panon dua kuring lain kajulasa kabeh pakutu kuring ka kuring inna musalliya sayatuna jamu salat wa etari musalli Sufyan eta Sufyan paroma itu tuling ngalungkeun kuring dia kitabi kana surat nilai ka Sufyan pala maroa sasaning nilai Sufyan ka kitaba kana surat irta ada tah ngadeng-deng ieu Sufyan wa ta'aba ada jeung ngajauhan ieu Sufyan minutina kitab kana kaya kitab ayatun eta orai muridot anu diasongkeun ieu hayat nau ka Sufyan pilih robina pela Sufyan kalau ka pilih ruku ieu Sufyan wa sajada jeung sujud ieu Sufyan wa sallama jeung awe salam ieu Sufyan wa daqala jeung asupkeun ieu Sufyan ya dau kana Sufyan fi kami dina leungeun bajuna Sufyan walafat jeung munta ieu Sufyan ha kana ieu de di abati ku simbutna Sufyan dibunta salengan wa akhadhahu jeung nyokot ieu Sufyan hu kana kitab pakola bau tuluy ngabalikeun ieu Sufyan hu kana kitab dia di tanganna Sufyan kumaromah tuluy ngalungkeun ieu Sufyan hu kana kitab ilaman kajama kana kabuktian ieu man qafau eta cenah Sufyan kumakola lapan ka Sufyan ya kudukum nyopot kana itu kitab maksudna marentahnya kudu nyopot kana kitab maksudna ya kudukum nyopot kana itu kitab sabadukum teralanya kabeh ya qra'uhu masa ya ba'dukum kana kitab Baini karena saya sunat kuring astagfiru eta minta pangampura kuring Allah agusti Allah an amusa minta pangampura kuring agusti Allah an amusa kinayan nyaba kuring meken an amusa kinayan nyaba kuring sayan kana hiji perkara masau anu nyaba kana ieu sayan sa zalimun jang zalim dia di seleungeuna zalim olah ngucap sabari abad apa laut tuh nyopot kana kitab sabadum sapalina jelasa kabeh pasal laut tuh mudara ieu ba'duhum kana kitab kana kaya ba'duhum qaipun adasieun min pamni hayatin tina sungut orai tan hasu anu bakalnya ja ieu hayat muka ba'duhum sumapa bau tuh nyirabkeun ieu ba'duhum kana kitab wa qara'a jeung masa ieu ba'duhum kana kitab wa bala jeung madapna Sufyan ya tabasamu barina sam ieu Sufyan tabasuma mutajibi saperti mesan menajam heran palamma paragata sana sarapian ibadu min kitabit sama sarapian ibadu min qiraati tina masana kitab qala tangucap Sufyan iklibuhu kudu ngabalikeun aranjeun kadu kana kitab waktu bu jeung kudu nulis aranjeun kabeh nyuratan maksudna waktu bu jeung kudu nyuratan aranjeun kabeh jeung kudu nyuratan aranjeun kabeh ila zalimi ajang zalim fi dhahri kitabi ina tonggong suratna ieu zalim nyata sabaraha deui faqila sabdan lau kasufyan naon ya aba abdillah ya aba abdillah inna sayyidina zalim khalifatun eta khalifah kalau katabta alamun nyuratan anjeun ilaihi kadolim pikir osin dina kertas nasayin anu bersih pakola ucap Sufyan tubuh kudu nyuratan aranjeun kabeh ilaihi kadolim fi dhahri kitabihi dina tonggong surat nadolim pain kana salamun kabuktian ieu zalim iktasabau eta ngasab ieu zalim kana kitab min halin kana halal
Pasau payudza bakal diwalas ieu zalim di kusabana kitab. Lain kana jalamun kemuktian ieu zalim iktasaba sanasab ieu zalim kana kitab min haramin tina haram. Pasau payuslah bakal diasupkeun kana neraka ieu zalim di kusabana kitab. Walayam ko jeung tetep naon saeun hiji perkara. Mahu nasau anu nyabak kana zalim mun zalim tetep indana dekeun urang saya. Payuk siduna tuling payuk siduk lingarusak ieu teh alaina ka urang saya dinana kana gam urang saya. Pak ngucapkeun lau kasupian naon lapadna. Ma nak tubuh ma ari naon perkara anak tubuh eta nulis urang saya. Nah aku dituliskeun. Pokona ngucap supian tubuh tulis aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim ngabat ngarain. Ngarain mina abdi ti Allah al-mudnibi anu berdosa. Sufyan bin Sa'id bin Munzir, hadisnya Sufyan bin Sa'id bin Munzir as-Sanadari. Ila abdi kami Allah al-Madruri anu diwujud bil amali pikiran-pikiran kita. Harun ar-Rasyid dan Harun ar-Rasyid alladzi anu salaba nyabut yalazi halawatal imani kana amisna iman amma ba'du.